Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pencinta cerita Sunda dan bidungi Sunda sahabat di mana baik alamatna. Kumaha dararamang dengan ieu pamudi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pusing kuring siang kalian wargi sadayana anjungan tos ngantos carios si buncir karangan Philip sabagian anuka 11 kamu dinten yuk hanca orang luka tunda bagian ke 10 nyariskan si buncir halita parantos ngahajar ka hiji jami anu nawar ayamna sakahayang manehna atuh gue ngaringkuk tekuat ngalawanan si buncir digebuk ku rancatan deh. Aku malah jeung naik carita wargi sadayana mangga udi jeung ngadangkeun wae dina siang ieu tang-tang landung pang beberah maneh. Kecapkeun si buncir harita anu keur meujeunna teh semplek mincak semplak. Geus anjeun dina mobil nu geus pinuh kadi ngadaguan deui cenah. Ngadaguan hiji deui telilajol aya awewe ngorak saurang gek diu gerung mobil dihirupan geleyeng maju ninggalkeun stamrat. Mobil ngadius si buncir ngahenen dina jok tukang lamunan kumalayang miheulaan bari ka imah kabayangkeun nyi soneng anu ambek-ambekan pantesna teh ti jeding-jeding bae bari molotot tutunjuk bari jejebris. Renghap si buncir narik napas jero terus nyusap beungeut nyaran di kana jok bari ngararasakeun kacapek. Sakabeh anu kungsi kajadian kabayangkeun deui mimiti mimiti datang ka pasar katabrak katipu jeung diolok ku lalaki kolot nepi ka danget harita. Naha sial-sial teuing ieu teh geurentes hate si buncir tuluy peureum bari ngararasakeun kacapek. Sara mobil ngagerung panumpangna loba nu nundutan kenek nangkel bari ngobrol jeung supir. Cag tunda heula nu keur aya di setengahing perjalanan. Kacatulkeun nyi soneng anu aya di lembur karang hideung harita teh kawas nu geus terus rasa tingeuna hate ya jantung naratug hatena pating sarblak barang gawe teu kubu dan barang gawe teu puguh diuk lalanjung limpang oge honcewang tungtuna gek diuk dina bang barung ngahuleung ngahurun balung kawas nu jararauh paniningan sedengkeun masiem keur sasapu di buruan teu madire kaminantuna. Renghap nyi soneng narik napas jero sakapeungisap dada nu beuki karasa hatena teu ngaraleunna. Aya naon ieu teh nabet asa kabina-bina teuing biasana ge tara ayana naon palang siang Kang Buncir katipu deui ieu ku batur cek nyi soneng ngomong sorangan. Lila ngajejentul teu puguh gawe lain eueuh pigawean ngan hate teu geunah rasa. Nepi ka tengah poe teu ka mana-mana pisan ari maksiem geus rengse sasapu teh nyampeurkeun gek diuk. Kunaon ngahulang wae nyai ulah sok ngalamun pamali ngora keneh mah kudu rancingeus kudu motekar ulah loba cicing mata kausap setan nu akhirna ngalamun kanu teu puguh pisan saraeun cek masiem daria nakar. Duka atuh mak kunaon ieu teh nya kuring ngabatengareunna hate ieu teh mak cek nyi soneng terang-terangan. Lah ulah sok digugu perasaan nu teu puguh mah bang berangkeun anggur mah ulah dibawa cicing sok kanceuh tamah parna tu kawas emak sasapu atawa naon we ngalah teu ngulut kitu cek masiem deui. Nyi soneng teu nembalan hatena beuki teu puguh lantaran manehna ge lumasa. Geus nyieun hiji kalakuan bakal pikanyerieun kana hate emak sieum. Sabab imah jeung tanah geus payu, duitna geus ampir beak.
Nyai, kesel emak marek nempo imah lande ieu. Cek Masiem bari teu nunggu jawaban, juru turun leos Indit bari ngajingjing sapu nyerek. Nyisone ngahulang, panona nutup kami tohan anu Indit. Les dekat ciri kahalangan ku imah tatanggana, nyisone ngarahuh loba kahariwang. Cag urang tunda heula. Masiem geus nepi kanu dijugjug da lakilik, teu loba pikiran, terus nyapukeun kalakai di buruan. Disedekeun kana lombang. Tuluy nguriling ka pipir alak ilik kana tihang, bisi aya rinyuh naik. Geus kitu koreleng katapas nyurungkeun panto berai muka, kalacat unggah. Ngadawung dina bang baru ngahuleng jiga nu keur mikir anu daria. Ari nanaonan ari aing. Nah, make kudu ninggalkeun imah. Da bisa keneh kusorangan anaon ge. Aina mah geus sehat, kacai, kaduga, nyangu, nyeuseum, bebersih jeung rea-rea deui. Aing teh kuat keneh. Mending rek pindah di we ka dieu keunai barudak masina jongjon rumah tangga. Bisi kaganggu. Kitu gereuntes hate Masiem mikir-mikir hayang misah deui, lebar ku imah bisi rusak dikosongkeun mah. Tapi jika geus kitu kuduna, poe eta Mang Dasma geus parat badami jeung pamajikanana. Barang anu bisa dibawa rek diringkid ku manehna, dijajabkeun ku tatanggana ku dulurna, bring Indit ngajugjug ka lembur karang hideung. Teka catur di jalana, urang kocapkeun bae geus nepi, langsung harita muru ka imah nu geus diberi teak. Ana beurih aya Masiem keur ngadaun. Bangun anu bingung, mikiran nasibna. Nyapugu Masiem teh ngarenjag reuwas, lantaran kadinya loba nu datang jeung rebo ku babawaan. Eueuh, bade angkat kamarana ieu teh ujang. Nanya ka Mang Dasma nu pangheulana, nanggung dingku di eusi parabot, reg eureun sarta babawaan diecag genpok ngajawab. Moal ka mamana mak pan bade ka dieu ieu teh. Bade ngalih abdi teh margi saur sepuh kedah dinten ieu. Dupi emak saha? Cik Mang Dasma can apalin ka Masiem. Mun di parsanten mah emak teh nu gaduh ieu bumi. Nah kitu. Oh iya nu kagunganana teh nuhun ditepangkeun mah. Nanging mugi janten uninga ieu bumi teh tos dipeser ku abdi. Artosna kontan ka tuang putra. Cik Mang Dasma nerangkeun sajalantrahna. Atuh mending jenghok Masiem teh ngadenge beja kitu kawas nu ngadenge gelap tengah poe. Ruas nu taya papadana. Sakedapan mangahuleng miraga meneng. Pamajikan Mang Dasma jeung Ujajab silih pelong heraneun. Naon ujang? Masiem rada buncelik heraneun. Sumuhun ieu bumi teh sareng tanahna tos dibayar lunas ku abdi. Malima tos lami. Nyaso teh neme di eusian ayeuna pan ngetang heula tataros ka sepuh margi kanggo salalamina kanggo bumetah. Masiem teu ngomong deui teu karasaeun berbei cipanon bijil. Sedih ngadenge beja kitu. Geus tegueh pasti ieu teh si buncir anu boga pokalna. Masiem teu wani ngahalangan ka Mang Dasma sajabana ti sieun teh teu wasa deui. Nya tungtungna jero turun ka buruan leos Indit bari nguyung lir anu ditenggel mamaras. Bumi alam asa tungkeb, tetenjuan ranyai kararoneng luas nu taya papadana. Mang Dasma jeung baturna ting haruleng jadi asa-asa rek unggah teh. Tapi da teu rumasa ngusir, teu rumasa ngajaheutkeun hate Masiem. Moal kumaha kitu mun can asa jual beuli. Kumaha ieu teh Kang Dasma atuh? Cek hiji awewe kapi adi Mang Dasma. Nah, ada geus resmi jadi milik akang. Sok ka jero. Asup keuneu barang teh, keuneu da moal nanaon. Jeung deui ka RT geus bebeja, moal ena naon. Sok ka jerokeun kadinya.
tembal Mang Dasma bari tutunjuk. Tula loba omong lagi sayang geura leureuk, tuluy digarawe ngasupkeun sakabeh barang. Bray jandela dibuka, dihaja sina caang ka jero imah. Gebrug barang ditundaan. Bar ngampar samak terus dariuk ngareuleuhkeun ka cape. Kelanan beberes mah. Heuh heula. Buka bekal anggur urang dalahar heula ah. Cek Mang Dasem bari gek diuk nyarande kana bilik. Geuning aya keneh barang Mang nu saha ieu teh? Cek hiji jajaka nanyakeun. Anu mak sieum jiga nama indung nasi buncir can kaburu dipindahkeun meureun. Tabikeun wae da tengah heurinan. Engke urang tepungan ka imahna. Cek Mang Dasma tenang nakar. Atuh geus kitu mah Mang Dasma jeung kulawargana teu mikirkeun lain-lain berak dalahar heula recok ngaromong sagala dicaritakeun. Saeutik ge teu ngarasakeun yen harita teh hate masieum mah ancur ka cida nyerina asa diteung-teunganan kudu jadi anak. Mak sieum bari ka imah si buncir. Bari cari nakdak ngumbar Cipanon. Limpang asa teu nampak bumi alam asa dengdek cilik ting jelengeung katorekan. Lamun teu nguat-nguat maneh mabua namruk di jalan ngan untung kuat keneh limpang mak sieum teh. Jog-anjogai masih buncir cat unggah katepas manilungsek. Turna lulus ari nepi katepas kudupruk gebruk namruk. Les kapiuhan Nisoneng reuaseun rojol di tengah imah. Ma, kunaon ieu teh ma kunaon? Bari terus nubruk mak sieum digebi-gebikeun tapi mak sieum kalah lilis. Da usik-usik acan da pugu kapaehan teh. Koceak Nisoneng ngajurit minta tulung buru-buru tatanggana daratang awewe lalaki kolot budak ngabrul rusuh. Kalacat marancat katepas jug jaga masieum nu ngagoler keneh. Kunaon ieu teh kunaon Nisoneng? Cek hiji lalaki tatanggana. Duka Mang, da ujug-ujug kieu mah teh. Cing tulungan atuh Mang. Tenang. Urang pindahkeun ka jero bisi kumaonam. Jang bantuan jang, berat ieu. Pokna kajajaka anu calohok. Regeyeung masieum digotong ka tengah imah, diperenahkeun dina samak. Make bantal rob pada ngariung ku tukang dongko. Punten anu tukang dongko malah enu nangtung dahayang sidik anu gering tea. Teang Mang lebay ka ditu. Cenah bari ngaliuk harita kanu aya di dinya. Kan kukuring ah. Hiji jajaka turun kaburuan mani rusuh indit ka imah palebeh. Tekung sila kurutak datang bareng jeung Pak RT nu kaparengan tepung di jalan. Anu ngariung mundur palebeh jeung Pak RT maju gek diuk gigireun mak sieum anu can ering-ering. Nisoneng cerik inghak-inghakan bangun ka cida sedihna. Ka mana jang buncir ieu? Cek palebeh. Can uwi Pak can. Nisoneng ngajawab dareuda. Menta cai. Cek palebeh deui. Mak sieum pada nulungan di akalan sabisa-bisa. Kabeh atur ruas bisi masieum kumaonam. Jalila-lila mah teh burung lilir berai masieum beuntak. Atuh berbei Cipanon bijil ti korona elok-elokan nahan piceurikeun. Lamun kongang mah hayang ceurik dijeritan tina wahing ku sedih. Ngan sadar yen lain pihadeun ceurik mah. Tah geuning geus sadar. Kumaha mimitina ieu teh? Cek palebeh ngarelet kanu ngariung sugan enu bisa nerangkeun. Terang da ujug-ujug tos kieu we abdi ge terang sote nguping ti Cisoneng ngejejeretan minta tulung. Cek hiji jajaka nunjuk ka Cisoneng. Kunaon nya ieu teh? Cek palebeh. Duka Bapak. Da ujug-ujug ngudupruk di tepas. Duka kunaon? Sakantos nyariosna naon kabujeng kapaehan Pak. Cek Nisoneng terus susutan Cipanon. Tas di mana tagina? Paltos nama bade ka bumi landeu. Kesal cenah. Jep salelea jempek.
Pak RT nugisnya bukan lalakona jadi ngerti pasti persoalan imah jeung tanah geus kanyahoan ayeuna mah. Pak RT noel kapal B terus parindah ka tepas ting harewes duaan anu ngariung eueuh anu ngarti caricing wae nunggu kajadian satuluina. Nyagis kitu palebe kajaro deui ari Pak RT turun kaburuan reos indit reka imah maksieum anu geus dicicingan ku Mang Dasma. Palebe ngahuleung can ngayakeun tindakan naon ukur nitenan maksieum nu sepa awakna lilis. Kocapkeun Pak RT barang gok kanu dituju ngajenghok lantaran ninjo loba jalma di imah jeung loba barang sarta kadenge recok anu ngomong. Pak RT geus bisa nagu pasti Mang Dasma geus pindah kadinya. Punten. Pak RT lugu salam bari nangtung deket golodog. Mangga. Sabaraha urang nembalan malah bari ngalieu keluar. Mang Dasma curing hak ku jengkang ka tepas. Ana brih aya Pak RT atuh nyeser di dodongkoan ngabagiakeun ka Sema. Oh, geuning Pak RT mangga kalebet Pak mangga. Nuhun Mang. Geuning tesumping deui di lebatan ayeuna. Cek Pak RT nanya bari unggah ka sasalaman. Sumuhun mejol mangga atuh calik. Meme diuk sasalaman heula malah kanca-kanca Mang Dasma ge cungcong marunjungan. Atuh geus kitu mah gek Pak RT diuk diriung kuno aya di dinya. Nu tadi recok ngaromong teh ayeuna jempe eraeun ku Pak RT nu can pati loma. Di kadieu cai Pak RT tah ieu ke kanggo Pak RT cauna sakalian deui cik Mang Dasma. Mangga ke sakedap atuh. Tembal nu dipawon nu harita keur beberes merenahkeun parabot. Tekung sedila sor disuguh cai cau kue jeung rokok. Sawios tekedah ngarepotkeun. Kitu cik Pak RT. Ah henteu ieu mah karsane nuju ayah da makal di Ciboboko atur nuhun kersa sumping abdi teh mani asa di aku asa dihormat ku Pak RT. Nanging sawangsuna ieu teh abdi sakula wargi teh rada nada siapun dan ieu teh margi teh acan kabujengan deus ka bumi. Janten maksad teh engkewe pasosonten bade nempangan ka ditu. Mang Dasma sasadu rumasa encan lapor ka pangurus di dinya. Teu sawios-wios da moal janten pamengan. Ieu mah kadi soteh etang-etang ngabagiakeun atuh. Bingah namihan baraya, namihan warga. Nanging ieu teh aya taroskeun sakedik Mang anu kalintang pentingna kumaha ieu teh lalakon saresna. Nah aya perjanjian khusus sareng Jang Buncir atanapi henteu. Pak RT sanyana hatena rada keuheul lantaran aya jual beli tapi teu beja teh carita. Nebikeun ka kajadian kalenger pikeun anu bogana. Perkawis naon Bapak? Mang Dasma colohok. Sumuhun perkawis ical galeuhna. Eta kieu eta teh Bapak. Jang Buncir teh kantos ngawadian ka simkuring saurna teh ulah wakas seueur saur ka sasaha. Margi ibuna teh acan terangeun pangna teh diwartosan teh nuju teh damang bili kanceuh tak kitu saurna. Eta teh Jang Buncir nu nyarios kitu. Sumuhun Jang Buncir. Salarasna ibuna teh satujueun malih mah ayeuna nuju teh damang. Lupina rewas hanjelu dumeh bumina ujuk-ujuk di lebatan kuno sanes. Tah ku kituna mugi we janten uninga bilih engke aya itu ieu mugi kersa ngaluuhan kanggo ngalereskeun aturanana margi marsieum anu kagungan ieu bumi dugikeun ka kapiuhan ayeuna teh. Cek Pak RT ngahaja ngajentrekeun hal eta supaya kanyahoan ku Mang Dasma. Atunya puguh Mang Dasma ngarenjag leuwas kitu dinu sajena jempe dayan nyarita Bimaci nu geus gegebegan di kamarina ayeuna leuwaseun dipok nanya kumaha atuh adi geus kieu Kang Dasma
daga gabah barang beli teh tara-tatanya heula. Ih, tenang Ci, tenang. Nabet nyalahkeun ka akang. Kelanan daya pangurus. Aya bener aya aturan. Cek Mang Dasma. Laras pisan aya aturan sareng aya pangurus. Nanging Mang Dasma teu aya emelna ka pangurus. Janten bujang-bujang lapor ka desa, apan ka simkuring anu jadi RT teu terang ieu teh. Cobi waler. Waktu Mang Dasma nyangakeun artosna aya saksi atawa henteu eta. Cek Pak RT setengah maido bungan geus gagabah meuli imah. Nebikeun kang balukarkeun mak sieum kapaihan. Teu aya. Da mung paduduaan sareng jang buncir. Nganggo tanda tarima atanapi kwitansi. Teu aya. Cik Mang Dasma rampang rimpeng. Jadi kata beungeutna sepa reuas bisi aya gugatan. Mangka di rumah sak manehna anu kurang taliti. Ta eta dua kalemahan temang anu aya di Mang Dasma. Saleresna upami dicanda ka pangurus diukur ku aturan, jelas Mang Dasma teh lepat. Ical galeuhna mah tiasa bae sah, nanging kalemahanana aya di pihak Mang Dasma. Maksud teh ical galeuh mah tiasa henteu sah eta teh. Nanging kalemahan aya di pihak Mang Dasma eta teh. Cobi kumaha Mang Emut. Upami masieum ngagugat atanapi putrana leuwih ti hiji, bade kumaha? Saksi teu aya, kwitansi teu aya, naon bade dianggap bukti? Kumaha mun si buncir mungkir? Bade nganalkeun naon? Ari Mang Dasma. Cek Pak RT terus neken ka Mang Dasma. Lain niat jahat teu hayang ngarugikeun ka batur. Ieu mah itung-itung ngelingan bae kanu gagabah. Atuh maningah huleung Mang Dasma teh bingung nu teu manggih tungtung. Susah hentaya hinggana. Bimaci kakarot bakatu ambek ka salakina. Dulur-dulurna nu harita kumpul sarta ngabandungan katerangan ti Pak RT. Hande euleun sarta marilu hariwang. Mangga Emut. Asana teh salah-salah teuing pamenang abdi teh. Cik Pak RT harita. Aduh, kumaha atuh Pak RT? Mangkaning abdi teh duikeun kabebeakan. Anu pajeng mah diicalan eta teh. Bakat ku Yogi Artos kanggo mayar bumi sareng tanahna. Cobi abdi nyungkeun bongbolongan kedah kumaha atuh. Cik Mang Dasma bari melong. Katara semu gempeur jeung loba kasieun. Tapi ayeuna mah geuneh heula lah. Ulah wakaseur ti emutan. Sing tenang heula ulah wakagugup. Abdi ge teu hoyong ngarugikeun ka salah saurang. Moal ngadedetkeun ka saha bae ge. Ngan ieu mah engke kedah ngiring tanggal waler. Utamina di mana aya kajadian naon anu dibalukarkeun ku kajadian ieu. Terus we kanggo saheulaanan mah sakieu heula abdi bade ngalongok di ka masieum anu ayeuna teu acan sadar permios. Cik Pak RT jeung cengkat leos indit teu nunggu jawaban ti Mang Dasma. Adu celohok bengong bari jeung reuas sararea ngaharuleng sarta mirubing. Pak RT harita ngagedig indit muru ka imah si buncir. Atena ngageremet nyalahkeun ka Mang Dasma anu gagabah dina meuli imah. Teu daek lapor kan wajib eueuh pisan amelna ka pamarentahan. Pak RT jog anjog ka imah si buncir kasampak teh jelema beuki loba. Sababeja mimiti sumbar yen mak sieum ngadadak kapaehan kasakitna can kanyahoan iwati Pak RT nu nyaho teh jeung palebe. Kumaha Pak RT? Palebe ngaharewos. Bener si Dasma geus pindah. Malah bieu teh keur curak-curak suka bungah galumbira. Imah geus diberi jeung tanahna. Nu narima duitna si buncir masieum dibongohan. Kitu cek Pak RT. Aduh cilaka ieu. Kumari geus kieu mana si buncir? Palebe milu melang hariwangeun ka masieum nu kaayaanna geus kolot, geringan, jiwaana lemah. Urang antosan heula si buncir.
Nah kumaha tanggung jawabna tah? Nya kitu we atuh. Kumakayan masiem geus eling. Ngan juga na bae menang tekanan batin rohaka eta. Akibat tina ieu kajadian. Lamun kurang-kurangna matak jadi kasakit berat eta. Cek palebe bangun hari bangun pisan. Juk jarempe nu sejen ge eueuh nu ngomong. Selingkeun masiem pada ngariung. Pada ngusapan bitisna Nisoneng cari nakdak manehna samar pola sama rampa teu puguh cabang. Nyakir kitu rentang-rentang tika jauhan anu datang. Panon poe geus ngulon harita teh. Sagedeng di tunggang gunung. Angin letik ngahilingir. Manuk lecet di sarada patembalan jeung baturna. Di jalan anu lempang tayalian iwati si buncir anu no gencang karambah hayam. Jolad limpang gancang semurusuh kawas nu hayang buru-buru nepi ka imah. Baranggo kaburuan ngahuleng rewas neng jero bajelema. Ditepas pinuh di jero pasedek-sedek, sendal ngayang di buruan. Si buncir celohok bengong, sajongjongan mate ngomong, nangtung di buruan kanyahuan ku Pak RT. Tah, geuning datang, yap kan jero, cie ka jero. Cek Pak RT. Si buncir kenembalan ngan dina hate geus aya pirasat goreng. Sok manehna nunda karamba, kalacat unggah. Kebat ke tengah imah seseleket kan hurim. Nugariuk harita nyingrai. Malah aya nu pindah keluar mere jalan ka pribumi. Mak, kunaon mak? Kunaon? Cek si buncir setengah ngagero gek diuk gigireun indungna. Ragambang leungeunna ka peupeuteuyan mak sieum anu ngagiler panonna. Cari nakdak pikawatireun. Tapi mak sieum teu ngomong kalah leupeurem. Berbayi cipanon beki juuh si buncir samar pola. Mak kunaon ya teh mak? Kunaon mak kunaon? Kang buncir. Cek misolengan sakitu-kituna ngomongna. Nu aya di dinya jempe eueuh nu ngomong. Pak RT jeung palebe oge can pipilueun. Hayang nyahong heula kana katak si buncir lamun neng jo indung anu batan sakitu. Neng, kunaon mak teh? Kunaon neng? Cik si buncir nanya ka pamajikanana. Lantaran masiem teu kenembalan. Kalah ngajus micen beungeut. Kenyaho kan? Tadi teh kalandeuh nempo imah. Ari balik deui terus namru. Kapiuhan teu kudu ditanya kan? Cik misoneng bari sutan cipanon. Si buncir ngahuleng katarah ngariuk semu bingung. Dagis bisa naguh pasti gara-gara imah nu dijual ku manehna teh. Jempe teh nu ngomong. Kadenge sorani soneng anu inghak-inghakan bari tungkul. Mak sieum peureum ngalempreh bangun luse daya tanaga. Nyadina kayan kitu palebe nyalukan ka si buncir. Ka dieu jang buncir. Keun bae mama da teu naon. Kitu cek palebe bari sila ditepas di baturan ku Pak RT. Si buncir harita ngagugu ceul we indung nama nyampeurkeun ka palebe. Gek diuk mani bari bareubeut kawas nu hayang ceurik. Sikapna bangun geumpeur samar polah. Sakabe panon darasaan teh tamplok ka manehna. Tas di mana maneh cir? Palebe mimiti tumanya. Wangsul ti kota palebe. Gawe naon? Usaha atawa ulin? Nya usaha pak. Pan ngabanar hayam abdi teh ayeuna mah. Nanging nu jadi parengkeun sia. Naas nagih teu hasil dagangan rugi. Penyanu nari geus manggih usaha mah.
Tapi ieu kumaha ieu indung maneh nepikeun ka kitu. Bapak marek nanya we terang-terangan. Ari maneh di mana eta boga modal dagang? Bejana meunang nginjem ti bank. Bank mana nu marek kredit ka maneh? Sok jawab. Kitu cek palebe togmol nanyakeun hal eta. Lantaran palebe ge boga hak maluru hal eta. Kak masiem aya kene bau-bau sarua jeung Pak RT ngan laer. Si buncir harita ngahuleng ditanya kitu teh. Banget ketu sangka yen balik ka imah teh bakal kajadian kitu. Ditadi keneh ge manehna geus teu geunah rasa. Hate pating sareblak, jajantung ratu. Atuh pikiran teh paranuguh, mana horeng rek meunang kareuwas. Akhirna pok si buncir nanyakeun, "Emak teh kunaon atuh palebe?" Jawab heula pertanyaan dia. Sabab jawabanana aya di maneh. Cek palebe rada keheuleun. "Kumaha ieu teh Pak RT?" Si buncir kala nanya ka Pak RT. "Sagala rupa bakal beres, Cil. Lamun maneh nembongkeun kajujuran. Sabab buah aya kejadian kieu lamun maneh tetep salingkuh. Basilat kumaha ngabobodo ka batur. Kade sing inget. Ngabobodo ka batur teh sarua jeung ngabobodo ka diri sorangan." Cek Pak RT mantuan ngaringan ka si buncir. Sakuru aya harita teh jempek. Eueuh nu wani ngomong. Kabege ngabandungan kana eta obrolan. Sabab nu tadina haharewasan teh ayeuna mah jadi ngagerendeng kadenge nu aya di dinya. Si buncir harita ngahuleng deui. Manehna asa bingung yang haripan kitu mah pok deui palebe nanya. "Ayo jawab. Kumaha ieu teh? Kuncina aya di maneh, Cir?" Jeung waktuna wargi selena teh kapan. Lebih nanti cekapan bikin kadi baheula cerita Sunda dina judul Si Buncir karangan Kilik sabagian ka 11. Pamugi cerita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah Si Buncir bagian ka 12 enjing dina waktu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepangdam kendeng. Nuhun sen sim goreng Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun kepada sasanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.